kunci cu, kunci celi, atau kunci mata, kos kumaha bentuknya. Oh, lain berupa PC. Kunci eta mah adalah mujahadah. Nu tadi nafsu, nu ditendenkeun ka diri urang, roh kahalangan ku nafsu, iyalah kudu dimujahadahan. Cik atuh perang ngaranna. Mantep Kangjeng Nabi nyaritakeun perang jeung kafir mah bisa sakiceup, saminggu selesai, sabulan selesai, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun selesai. Kurang kumaha dahsyatna perang Badar, tapi sakedeung Uhud sakedeung, kamari ieu Irak, Iran sakedeung lah, kamari ieu multinasional sakedeung lah. Perang aya geus, tapi perang jeung nafsu mah datang ka maot. Cik piceunan atuh piceun ku ari. Kebiasaan nu aya di makhluk kangenahan dedeleuan, kanikmatan dedengean, kanikmatan aambean, lazatna lisan leta, kitu keneh zakar, teu meunang main jahe, moal naik-naik. Nah, pice. Capek kiai, oh nu teu capek perang. Waduh, cenah ieu mah teu kuat jasa, kuatkeun. Geuning kiai barisa. Geuning wali barisa. Mulai kudu kumaha atuh kiai, kudu boga guru, teu boga guru mah moal bisa. Macaan urang dina buku. Nu tadi wiridan diwirid sanajan sederhana ulah diwirid di imah, edan sia. Ulah cak aing ulah. Kudu ijazah heula, Habib Rojak ge setengah edan. Ulah. Ulah sederhana. Eta mah hanya nyambungkeun ka Tuhan saya supaya urang diaku jadi murid dina thariqah teh aya seperti kitu. Adapun ieu omean mah ai wiridan nu aslina moal katotor, moal anggeus datang ka asar. Wiridna tas ieu mah asal bae ku almarhum Abah cirian cenah jang dibacana ieu ulah kabeh sakieu bae. Emang kunaon gitu? Wow, lamun dibaca kabeh pinsan kabeh, hese neangan nyieun kuburan aing. Pinsan kabeh sebab aya wajdu bakalna. Wajdu teh penemuan hati, istilah ahli sufi wajdu. Ketika orang babacaan anu bersilsilah dengan sedirina asa ngalayang di mana wajdu ngaranna. Kok asa indah, kok asa ngeunah. Kok air zikir urang mah di imah teu geunah, di kuncian ku urang ngalawudu make baju nu bagus sing aing hayang zikir supaya geunaheun. Eueuh. Teu nikmat sebab teu nyambung ka ditu eueuh wajdu. Geus sajam teu ngeunah bae tungtungna mah ka kamar nu hiji deui. Alhamdulillah pabajikan ngongkong. Iya nu mantep mah. Ieu wajdu kakarak ieu mah. Leuwih ti wajdu tah mah anakan ka dituna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, make tuntunan mursyid dibere cara cing la ilaha illallah narikna handapeun bujal. Urang mah handapeun bujal teh eta bae pan. Tarik 2 jari taekeun ka dieu, buang ka dieu, luhureun susu katuhu 2 jari, banting ka dieu. Handapeun susu kenca 2 jari. Illallah. Gideugna aya maknaan, napasna aya maknaan. Tah dengan tuntunan guru, mafil khalqi bakal leungit. Geuning ngeunah. Ketika mata urang di perangan, ceuli di perangan, irung di perangan, sungut di perangan dengan parabot alat zikir ka Gusti Allah, nikmat. Mukalah pintu akhirat, kakarak muka doang encan datang kadeule urang siap nolak karena dunia. Ya dunia tolak tuki tolakatan wahidatan, wahai dunia ditolak ku aing sia tolak hiji. Cak dunia kok hiji tolakna besi aing ruju deui ka sia. Loba nu raruju deui ku hari pugu kiai. Oh hiji bae heulanan. Nikmat zikir teh masyaallah karim. Ketika dilanjutkeun ku guruna lantaran geus wayah lanjutna, nikmat kanikmatan teh datang deui, akhirat datang ku hari. Ya karim. Ditolak dunia dengan tolak 2, akhirat datang. Setelah akhirat datang dipeluklah akhirat.
tolak tilu ku aing sia cara Sidina Ali ya dunya tolak tuki salasan lantaran geus pelukan jeung akhirat. Ketika akhirat dipeluk Allah cahayana bersinar ke jero hati nurul haq nurul ilah nur ilahi. Oh cek orang-orang akhirat mah dadamelan Gusti Allah akhirat suwe ku aing dicabut ndek ditolak ku aing si akhirat teu hayang aing ka si akhirat ndek ka mana atuh cak akhirat kanu nyieun sia aing mah kos kitulah zikir teh nu mantap kudu aya nu nungtun antak baheula di urang terkenal aya Buyut Mansur mursyid aya dua manusia nu datang ka Buyut Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula hayang ijazah zikir. Ijazah zikir. Aya ka dieu. Masantren teu baheula, masantren teu naon. Ieu masantren, duaan kabeh masantren. Oh masalah. Ieu aya deui nu datang, sia masantren teu? Henteu. Ulah sia mah ka ditu. Nu teu masantren teu meunang cek Buyut Mansur. Nu masantren. Saurang-saurang asup ka kamar. Kita wajuhan kebenaran naik datang ka wiridna Allah 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 geus datang ka zikir hifzun nafsi. Urang macan pernah ngitungan napas urang 1 jam napas urang 1008 lamun 24 per hari kali 1008 sabaraha cepet atuh sia jamaah HP pan sia mah hararese jasa HP na para tiba bogohan melulu beb cepet beb berapa tuh jumlahnya lamun satahun napas sabaraha geus pernah diperhitungkan lobaan dipake zikir apa lobaan dipake kana dunia encan pernah urang niamun seorang diurukan ku Buyut Mansur Allah kajrohu keluar Allah keluar saurang deui maneh mah zikirna naik ulah nyana keur ditawajuhan ge pan aing mah dibere ulah cakur ya datang ka imah dongeng Aisyah tadi ijazah zikir ijazah dibere naon Allah 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 sesuai jeung napas Aisyah aing mah ja ulah aja kumaha aing ge bingung wirid ta ulah ieu bingung aing ge salah meureun ta Buyut Mansur kunaon mere ulah aing puyeng aing mah nya wirid ulah aing mah ya Allah aing mah jeung teu kudu make tasbih wirid kos kitu mah sesuai jeung napas keur lempang keur diuk di luhur mobil keur sila keur ngedeg sesuai jeung napas Allah ngan teu meunang bapak-bapak ibu-ibu kabehan teu meunang sebab eta mah lanjutan tina la ilaha illallah engkena moal beres datang di universitas bae henteu ka SMA heula wah moal beres menang sabulan urang ka ditu deui kuna dek ngalaporkeun wirid mah nya ulah ayo atuh ka ditu deui Waalaikumsalam oh sia cek Buyut Mansur muhun abdi rek ijazah wirid teh oh ayo tadi asup ka kamar sia mah naiknya Allah pas si keluar si asup ka dieu si naiknya tuturkeun ulah kieu deui bah zikir ulah puyeng aing aduh ieu aing digancakeun ulah teu beres si zikir salah kajen kumaha ge lista maja 3 kali utama bener ka ditu deui salah ya guru ya mere wirid ulah di Sukabumi mah uka di brojak tong uka mah datang dan Waalaikumsalam sia datang ka dieu ka 3 kali dek danyakeun wiridannya mohon diwirid teh ku sia
diwirid tolos henteu goblok kumaha atuh aing. Wah aing memang carekanan guru meureunna. Gade diuk. Nah, menurut sia zikir ieu luhuran Allah ta luhuran ulah. Nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae. Aing nanya ka sia, ieu luhuran Allah ta luhuran ulah-ulah? Teu bisa jawab abdi. Tanyakeun coba ka kiai nu sejen. Tanyakeun ka kiai nu sejen, atuh luhuran Allah ulah masalah. Laporan cenah ti kiai-kiai teh waringanan Allah ulah masalah. Kiai kudu guguru deui ka aing. Moal beres tak kiai. Zikir nu panghebat-hebat mah ulah eta nu hebat. Diterangkeun cek Buyut Mansur eta mah siloka. Hartina ulah teh eusi zikir. Mun maneh bisa ngeusian zikir make makna ulah, maneh jadi wali. Moal kebel seminggu jadi wali. Bisa hiber hujanan. Ente yang ke Bali hiber ka ditu. Ngan ti Balina ka dieu mungsrut sia. Manya hiber dipake ka Bali, neuleuh ka Kute beureun. Wah, ye cek Buyut Mansur ulah teh hartina tilu. Hiji mun urang teu boga ulah menta. Nomor kedua di mana dibere ulah nampik. Nomor katilu di mana geus dibere aya di imah urang ulah disimpen. Bisa sia kos kitu. Sakali deui. Lamun sia teu boga ulah menta batal sia. Mun dibere ku batur ulah nampik, tarima sebab anugerah ti Gusti Allah. Lamun geus aya ulah disimpen bikeunnan ka batur. Bisa sia kitu. Popohar hese eta mah tuh. Moal aya hiji-hiji acan asan wae di dieu tah. Tah luhuran ulah nu mantak zikir teh ya, lisan. Allah maknana ulah. Lain diwirid makna eta mah laksanakeun. Teu boga cadu kudu mentak, ulah mentak. Kiai nu nyieun proposal. Zaki puyangeun bupati urang. Cak Zaki puyeng katanya ini proposal kiai hese jasa neangan Cilongok eueuh cakeuna teh teu kudu make proposal bener mah bere baes masalah kiai cadu kudu menta ulah menta. Nomor kedua dibere ulah nampik tarima. Nomor katilu aya ulah disimpen bikeunnan. Coba pangneangankeun saurang we kuat. Mun aya dipake jimat ku aing teh jelemet. Di minyak misikan ku aing. Dibungkus make kain putih, dibeubeurkeun ka dieu aing bisa hiber bisa. Tah, sebab lamun geus kos kitu wali ngaranna. Zikirna geus Allah. Naik ka ditu na hu. Panta kula inget di Baghdad harita sejarah dina kitab sufi di Baghdad ketika tahun baru atawa Lebaran, raja ngundang penggede, ngundang kiai-kiai intelek, kiai-kiai anu dianggap mendukung pemerintah, jeung kiai-kiai salaf diundang istimewa ta raja. Ketika Lebaran diundang kabeh, weh kursi nage geus aya merekan model kos kita. Kula ge murigak bulu tadi aing merekna mana ieu? Sial aya merekan. Aya kabeh, us raja mun kuari meureun presiden, menteri-menteri, kemudian gubernur di naon gitu MPR, DPR pusat ya, di bawahna bupati-bupati araya kabeh. Camat doang eueuh. Eueuh camat mah handap teh mah. Kabeh aya. Kiai ge sarua bangsa kiai-kiai intelek modern termasuk kiai salaf. Wah, disuguhan ku raja luar biasa. Aya hiji kiai make samping Rudin. Make baju Rudin, kaos popehna beureum. Tuh, bawa anjing hideung datang kadinya. Anjing teh disimpen di kursi, ainyana diuk di handap. Anjing di kursi. Kabeh neuleukeun isi kiai bego-bego teuing. Kok jadi kiai? Atuh kunaon diondang ieu ku raja.
Wah, rusak pemandangan. Situasi jeung kondisi kabur cek. Wah, teu beres. Begitu cak Tuan Raja, jamuan-jamuan yang telah disediakan dipersilahkan untuk dicicipi. Wah beh, nginum roti di dahar. Kiai eta mah teu ngadahar rotina jeung inuman dibikeun ka anjing. Kabeh bingung. Haju anjingnya sasada. Kok. Teu beres. Kabeh silih kicepan. Punggawa kabeh silih kicepan ku harima menteri. Kulantaran geus teu kuat, menteri dalam negeri ngegerokeun MPR kade. Amankeun eta. Amankeun. Dik dikaluarkeun atau anjingna kaluarkeun atau kumaha? Atau ulah sasada ta anjing. Akhirnya pidato ketua MPR. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah haflah kita ada pemandangan yang kurang sedap. Salah satunya ialah oleh bapak-bapak dan para kiai telah terlihat seorang kiai bawa anjing hitam. Ini merupakan penghinaan terhadap negara, terhadap raja. Bagaimana kira-kira persetujuannya? Apakah harus dibiarkan atau ini harus diusir? Setuju kabeh pemerintah mah usir. Kiai ge nu moderna usir tama kos kitu. Salap ge bangsa sasalapan mah usir. Tinggal hiji kiai. Ulah diusir. Ieu kiai halaj ngaran. Anjing kadeleuna ku mata urang anjing. Padahal ieu lain anjing. Ieu kiai geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Nafsu kiai halaj ieu dibentukeun anjing hideung. Nyana mah nafsu geus bisa ditungtun. Geus bisa dipermainkeun kumaha kahayangnyana. Bila perlu nafsu ditendang. Kadang-kadang dituntun. Nyana geus henteu dituduh-tuduh. Henteu dikuasai ku nafsu, malah nafsuna anu diseret ku nyana. Nafsuna anu ditalian ku nyana. Nafsuna kadang-kadang kumanehanana diome. Ialah seorang kiai anu istimewa. Bapak-bapak mah raja, menteri, henteu pernah ngaluarkeun nafsuna, bahkan di jero dada basi keneh aya sabaraha anjing keneh. Di jero bupati, di jero gubernur, di jero menteri aya sabaraha puluh anjing hideung. Hah? Di jero kiai aya sabaraha kene anjing hideungan. Lain kudu diusir guguru atuh, nemah. Lantaran nafsu urang mah hayang diuk dinu ngeunaheun. Nya mah geus hayangeun diuk di handap malah anjingna nu didiukeun di kursi. Pan bapak mah teu kabagian kursi hiji bae ge. Wah, di exit sia ku aing panitia goblok beredan. Teu kabagian kursi aing, pan aing teh pejabat. Pan aing teh kiai nu mulya, kok teh di bagianan kursi? Nafsu teh kos kitu. Tah kiai ieu mah geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Lain kudu diusir, urang kudu guguru. Lamun negara bisa ngaluarkeun nafsuna model kiai ieu moal terjadi seperti anu ngadekem di ditu. Salamet ujianana. Kula mah sedih atuh. Lamun Anas kudu ngadekem pan teh kiai. Bejana di Tangerang ge pajak kiai nya nu bakal ngadekem kan kiai. Tuh nya unggut-unggutan heuh. Asana Ki Pudoli meureun. Wah, teu beres. Nah, ieu akibat anjingna tadi kaluarkeun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, thariqah adalah hiji jalan khusus untuk menuju Allah. Menghilangkan nafsu, setan, jeung dunia, makhluk. Ketika geus bersih di hate, dititah deui ku Gusti Allah, ulah cicing di leuweung, ulah cicing di imah. Deuk saha nu mituturan jelema, kena nyahueun rukun wudu, kena nyahueun rukun salat. Mun pejabat kena nyahueun, bener jujur jeung adil, mun petani kudu nyahueun. Atuh deuk kumaha balener aja kiai nage anjing hideungna masih di dieu keneh. Dibabawa lain puluh ratus anjing. Encan dikaluarkeun mah datang ka modar niamu. Molor
ketika orang maut digambarkan kelakuan orang waktu keur di dunia. Mata Ki Husein begitu maneh ngalawudu beres ngalawudu bersih awak make baju nu bersih ka masjid. Betul ka masjid kapanggih ku Syekh Junaidil Baghdadi. Stop. Aya naon mama? Husein teh murid daripada Ki Junaidil Baghdadi nu tadi kurang disilsilahan. Wudu deui sia najis. Jageus bersih jasa. Baliknya ka imah mandi. Geus mandi ngalawudu rapih. Geus rapih maka baju nu bersih ganti. Dengan mantap melangkahkan kaki, percaya dirinya. Itu datang ke lawang masjid. Cek guruna Syekh Junaid, stop. Masjid mah tempat ke Allah, suci masjid mah. Ulah didatangan model sian najis. Aing najis di mana ya? Ya Allah. Mama, abi hija bersih jasa sakali deui sia ka ditu. Wudu. Ceknya sial meureun baju ye. Apa nang pamere bupati gitu ye. Sial ye. Masalah. Maksudnya atuh lamun bupatina korupsi aya pajaki mah tuh henteu mantap. Ih, sok salah bae. Tuh lamun bupati Agus Junarang ngerendem. Iya masalah tuh ieu mah aman. Kaditu mudah-mudahan aman selanjutnya. Oh, amin. Deulekeun lamun nyana korupsi ya urang nu ngadili. Janang urang milih pan bener teu? Yeh, ulah hese-hese mun kadenge korupsi bebeja ka kula. Maksudnya dek naon? Dibenta korupsi. Barengan pajaki jeung kula. Mun 1 miliar sing 500. Ah, teu beres. Balikan deui ke dongengnya. Begitu nyana sakali bersih aing mandi, wudu bersih, beres pakaian buah nang meuli sorangan. Langsung ke masjid. Itu jauh keneh. Najis ya. Geus beak cak jalan. Geus beak abdi ieu. Wajan kuku bage geus teu bisa coba najis pelebah mana. Baju sia bersih. Wudu sia rapih. Sesuai jeung fikih. Hate sia najis. Kunaon tuh di jero hate aya duniaan dibawa ke masjid. Masjid mah tempat ka Allah. Ulah sok dibawa hate tah hate. Najis ya mawa ka masjid hate aya duniaan, hate aya hubul jah, hate aya hubur riasa. Najis masjid mah paranti ka Allah, simpen di luar dunia. Simpen di luar jabatan, simpen di luar masjid tahta kerajaan. Ka jero masjid mawa Allah karak mantap. Ya Allah, ya Rabbi, horeng kos kitu najis, atuh najis. Lamun kuari disurtil ya hiji-hiji asup ka masjid, ulah aya nanaonan kosong masjid. Kosong panitian acan. Paling ge Habib Rojak datang gadenya ngejengker jana. Ya Karim, urang menyaritakeun laler, urang laler, nyaritakeun anjing, sejuta anjing aya di awak urang. Cerita najis awak urang pinuh ku najis, masih kena loba keneh cerita-cerita supi. Komo Tuan Syekh Abdul Qadir memanakibna geus luar biasa. Kakarak cerita tadi bae ge urang ti buyut bangsur, Masya Allah luar biasa. Urang teh boga jimat ngamanta kukula harita Patriana rada didukung. Kamari ieu WH rada didukung supaya jadi gubernur. Hiji kula mah hayang ngaberesan eta doang tang makam. Nu sajan-sajan mah sabodo lah teh mah. Makam doang abe urang zarah ka ditu kapanggih. Jeung sajeng nang ngabangun makam. Babari pan ieu zarah urang teu puguh. Situs anu luar biasa. Nanti doakan Pak Zaki supaya jadi gubernur, benar. Supaya bisa ngabangun Banten, benar. Memeh Zaki atuh WH supaya jadi gubernur. Nah, lamun WH embungan atuh kula. Aduh, Masya Allah. Iya, zarah urang teu nyaman. Teu nyaman kapanggih jeung urang Banten teh sieun urang. Wah, ieu jawara teh lain. Ya Haji Kasan geus paeh hasan. Tapi ieu potonganna akur ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula mengisi tentang silsilah, kemudian ala kadar jebit torikoh, ulah wani-wani besi aya nu ngembangkeun torikoh, mending tanya heula. Lantaran kadituna bakal cilaka.
kakara kupasan nomor kahiji kosru, kadua katilu kakarak datang ke lub encan diparut dijieunkeun aci kakarak jadi waliun min auliaillah. Kabelah dituna mun geus jadi wali aneh deui. Kumaha anehna? Mun tadi anti dunia geus jadi wali leuwih anti kana dunia ngan duniana ngahadam. Mantep wali mah model. Mun baju pang bagusna. Mun mobil pang bagusna. Naik Lexus terus wali. Aduh, baby memang geus kletik. Mun aya nu leuwih luhur ti Lexus mah misalna Rolls Royce ngan aing dihijikeun jeung wawan meureun. Brabet ya, jadi aneh ke bakalna. Geus eueuh dunia nuturkeun ngan geus balik teu hayang. Ceritana masih panjang keneh ka dituna lantaran urang mencarita Imam Syafi'i indah jasa. Kewalian Imam Syafi'i nu ku urang dimazhabkeun pohara jasa. Nu insyaallah kula minggu hareup jadina minggu. Bapak-bapak nu kamari diumumkeun Sabtu, ternyata minggu ba'da maghrib insyaallah menuju Mesir, kemudian Yordan, Palestina, Mekah, Madinah. Doakeun ku kabehannya. Mudah-mudahan kula salamet, nu di dieu salamet kabehan, urang silih doakeun bisa kumpul deui di minggu kaopat engke. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Can anggeus carita thariqah ngan dicukupkeun sakieu heula ala kadar jang gambaran-gambaran bae encan nyaritakeun tentang karomah-karomahna nyaritakeun karomah buyut Mansur nu sok didongengkeun ku kolot urang ku guru urang pohara jasa aya jelema nu menta wiridan lantaran di lemburna loba pamalingan batang ka buyut Mansur dibere wiridanana pan mantep geus kieu bae wiridanana nya wiridkeun ku sia rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho wiridkeun eta ku sia tengah peuting ge pamalingan moal daekeun beneran diwiridkeun rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho rezeki geus dibagi milik geus sia nyaho aing leuwih nyaho aya pamalingan ka dieu bo atuh aing dikanyahokeun burungkunya sia nyaho aing leuwih ya Allah ya Rabbi isuk-isuk nang hampura henaon kula hampura aduh geus dikanyahokeun kula teu dek maling ya Allah wiridan manjur amat ieu sakitu coba minta ke Habib Rozak lain kos kitu punya nomo ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu nya nama serius minta wiridan bari nya teu sugi-sugi ya goniu ya goniu tapi buyut Mansur mah mere wiridan teh pohara jasa tah masuk inget ka di itu teh anu sok urang di jarahan teh di mana di Madura sakara Ki Khalil Bangkalan muridna teh muridna ye rakyat melak bonteng asal deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan asal isuk deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan aduh sakiana aing nu melak batur nu ngasaan kadanan ngajual atuh ngasaan sakiana aing bebeja we ka guru aing Ki Khalilna keur magahan santri pas jurumiyah keur magahan jurumiyah pas datang waalaikumsalam bari ceuri naon kula melak bonteng ajo bonteng dari piheulan ku pamalingan ajo maksudna pamalingan supaya beunang lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artinya Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka ditu bener pas datang ka ditu tak isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba nu merena Habib Rozak gelut di dieu wali banjur wali mah teu kudu hese jeung wali mah Masya Allah sampai sapeting nangtung bae bebeja deui nya ka mama ulah nangtung bae sedangkeun pamalinganna atuh tatangga kula tah ieu mah supaya cager deui cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a bang alhamdulillah sakian aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae wiridan naon eta asal pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae coba ku aing dek disiat dek dicoba bener di kebon nu sejen aya nu maling Zaidun Qaimun terus bae maling
sial tuh manjur. Masih loba keneh dongeng carita teu kudu ka Bagdad dicarita sekitar urang ge wali-wali Allah. Masya Allah luar biasa. Iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka para wali Allah. Atuh teu panasaran sebab Kangjeng Nabi nu dicintai ku Allah, wali Allah nu sangat dicintai ku Gusti Allah. Atuh manya urang mencintai nu dicintai ku Gusti Allah henteu kabawa ka ditu. Mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dia khususna umumna muslimin wal muslimat kabawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihijikeun jeung Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekilas adapun cerita tuntunan thariqahna eta mah rahasia. Engke bae saha nu hayang silahkan datang ka kula atawa ka Habib Rozak. Silahkan kamu datang. Di mana geus gede hutang datang. Frustasi ngaranna teh mah. Kula neuk norekat bae. Emang kunaon kitu lah geus teu hayang usaha cekeun. Emang kunaon? Hutang sabelit hulu. Sia mah lain neuk norekat frustasi mah. Gitulah para jamaahnya, hapunten tina sabudaya kalepatan sareng kakiranganana. Urang kupingkeun tamu urang anu tiaman Habib Zaid bin Yahya Kalersan Hampura. Aya nu membisiki kadu ka kaula hiji Kiai Nur Hasan Cikande nuju kritis urang doakeun. Kadua Kiai Gomrowi Panggang, nomor katilu Habib Lutfi anu direncanakeun bakal ka dieu kelelahan manehanana hampura-hampuraan sangat lelah. Acara keur petingge setengah acaranya na pulang lain teu maksud ka dieu sangat lelah cek mana teh bisa dipaksakeun padahal nya tetep hatena di dieu. Urang doakeun mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jeung urang ge sarua mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah sehingga urang dihijikeun jeung para ulama, para habaib, jeung para zuriat-zuriat Kangjeng Nabi, para aulia Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae pihatur tisim kuring ngapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.